pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nyaeta ari ibadah teh eta teh pangupaya pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik kesan ngancik nyawang-nyawang gesajayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup. Numawi kudu getol oge ucul ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona lempeng jeung maha konstitusi. Hah?